Bismillahirrahmanirrahim. Seueur pisan pamakruhan dina salat, sawarehna ngaliak teu aya hajat, kaya ngaliek barang Nabi si leungit, serta makruh keur salat nenggak ka langit. Malihan mah dawuhan mutawali ngaliek teh haram, sareng hulaimi sareng numutkeun qaulna Syekh Azra'i tanggah kaluhur ge haram cara tadi. Makruh deui ku panon mere isyarat atawa ku biwir lamun taya hajat, sareng bedas dina tempat anu kendor, sareng sabalikna lamun taya uzur. Sareng makruh nulak cangkeng taya uzur, margi eta kalakuan nu takabur. Sareng makruh salat gancang purat perot rukun oge ampir aya nu kaliwat. Sareng makruh peremun inggis cilaka, henteu makruh mun teu inggis aya bahla. Tapi lamun aya gambar dina tempat pangsolatan eta peureum jadi sunat. Dina ruku dina sujud makruh deui rapet beuteung kana pingping di lalaki, sareng ngarapetkeun pepeuteyanana dina gigir dina ruku jeung sujudna. Sareng makruh lungguh cara anjing diuk, sareng sujud cara gaok macok lauk. Sujud cara singa depa eta makruh, sareng dina ruku handap teuing sirah. Sareng makruh manjangkeun tahiyat awal salian makmum kajeun sholawat kaal. Sareng makruh nyorokkeun ramo leungeunna jeung nguyupuk lair teuing di sampingna. Sareng makruh nyiduh ka hareupeunana jeung katuhu henteu makruh kakencana. Lamun nyiduh di masjid sing ati-ati, bisi ngecret kana tempat anu suci. Sareng makruh nekenkeun sabelah suku dina nangtung kenca atawa katuhu. Sareng makruh salat bari nahan hadas kiih ngising atanapi nahan bobos. Sareng makruh mun geus hadir kadaharan, sareng lapar jeung makruh bubudugulan. Sareng makruh make beubeur dina cangkeng, anging lamun dipake mageuhan samping. Sareng makruh mun geus hadir kadaharan, sareng lapar jeung makruh bubudugulan. Sareng makruh make beubeur dina cangkeng, anging lamun dipake mageuhan samping.